aku lapar ningali peutuy. Saya jadi kepikiran yang buka tanggal peutuy. Oh, jadi gitu. Ya. Yang buat tangkalna. Tanya peutuy tina naon eta? Peutuyna teh canggeun gitu. Nah, itu sih kabar. Wah, ini sih kabar yang cowok malah jatuh. Nyambut mah ya belakangnya urang naon Sikina ngipukeun. Ngan meureun aing ngaranna melak mah irah kadaharna. Loba di pasar meuli we teh. Oh, nu teres eta mah. Jadi nu tereng. Udah tereng tadi oge beak atuh langsung. Bagi deui udah sapapan tadi. Sapapan? Oh, Kurang keneh berarti. hari hileuna jalan mana hileun Dah. Lain piga kadinya mikiran itu apa baturan anak gitu. Tidak orang tanyakeun ka hileun. Kenangan Urang mah mikiran teh tinggal nuang. Raos bau nikmat ini mikiran hileun nya. Baik. Ting sobatna. Halo, Ngalamun mun bau peutuy mah di cangkang mah nah. tapi benar ada rencang kan. dah kada demas bisa Apaan menghindari supaya teu bau teh. Di cangkang mah Menghindari nama itu bau. oh bau dihindari juga teh mobil. lain cangkangna geus sekali aja daunna pogo-pogo. Kapan kieu? Jadi peuteui mah rupa-rupa. Anu warna hijau geuningan. Aya nu geus koneng cek hideung gitu nanti. Tah eta nu geus koneng kieu. Ngeunah. Nah, Aya teh tempat ngobrol. Aya pada lu